ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya durabano jodi pilmora doangan di padesan anu domuk tebrangnak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Menit murid langit jam datang sakalebat sirna gunta ganti poe bangun hare anu mepende. Poe leungit datang minggu indit datang bulan kitu jeung kitu kahirupan manusia. Urang nitenan para sultan keur arulin. Nah. Ayah Sultan Rancabango, ayah Sultan Muara Sunda, ayah Sultan non itu Sultan Jorgi. Pokoknya di dia Sultan Arulina ge ngeunaheun. Modalna ngan hiji moal besi. Ini wadoran dah, wadoran pacul. Ya Mas Bro. Ya si Bros Bro. Biasana racing starna di lab di mana teh tengah menu motoran teh bro? Rodres. Ayeuna keur mawadoran pacul aya di Ngamplang salah sawios wewengkon legenda atau napi kawasan legenda paninggalan sejarah nu katida panjangna tumali sareng Kabupaten Garut. Naon margi Ngamplang ngarupikeun hiji simbol dinamika pariwisata Kabupaten Garut. Sok sanaos seperti kerakap tunggu di batu mati segan hidup pun tak mau. Ngamplang tibeula kieu we, tapi penghunina dinamis. Aya Kang Haji ayeuna geus yuswana geus rada lumayan mengok hampura. Ti luhur ti handap ka luhur, aya ti tina bujal ka handap mah 37 tahun ge masih wani. Kang sehat Kang? Alhamdulillah, Bro. Alhamdulillah. Iya kan Mitra Sadaya ketua Perhimpunan Hotel Restoran. Jadi inyana sababaraha kalungguhan jabatan atas pernah ditincakan, saya pernah jadi bupati weh. Teing teu hayang, teing teu kapilih. Jika nama teu hayangeun. Tuh duit. Kang keur naonan ieu? Ararana teh wae gagawean teh. Lamun bahasa urang mah keur gatri kitu bah. Keur gatri. Keur gatri olahraga ngesangnya. Ngesangnya, ngudak-ngudak bola hiji bah. Bola hiji. Gitu. Anu penting mah ngesangnya Kangnya. Eta bener bah. Kang, ngareview Ngamplang. Jigana Kang ngajamanan Ngamplang tos laminya Kang. Alhamdulillah. Naon we Kang perubahan Ngamplang tiba heula nepi ka kiwari teh Kang. Perubahan Ngamplang mah ari secara alamina mah memang lawan ngaranna teh ya tidak banyak berubah gitunya gitu. Ngan banginten dina kaendahanna beda. Heeh, jeung baheula ari ayeuna mah aya ningali polusi lah gitunya gitu kan. Guna loba kendaraan terus ada pangkalan ge enak mah tos rada kirang. Terus rada kirang. Mau kapungkur mah ya Charlie Chaplin ge kantos hadieu gitu. Charlie Chaplin legenda pisan ya Kang. Legenda pisan. Kang, gitu. upami di tina sisi pariwisata, tina sudut pandang pariwisata, saena Ngamplang dikumahakeun atuh ieu teh kuduna teh. Nya kudu jadikeun hiji aset kebanggaan jadi destinasi nya ke pemerintah sanajan ayeuna jadi anu gaduhna korem nya gitu nyabahnya gitu. Tapi nya kanggo masyarakat ayeuna penggiat pariwisata mah ieu teh bisa dijadikeun icon Garut. Icon Garut. Magi ningali indahna ayeuna Garut dari ketinggian lah gitu kan. Aduh luar biasa subhanallah gitu kan dikelilingi ku Gunung Guntur, Gunung Cikuray gitu kan. Endah pisan lah itu bah gitu. Kang, permainan golf teh kan salah sawios model duta-duta wisata oge Kang. Karena upami ningal prototipena kan juga ngaeksplor masalah keindahan. Sejauh ini naon we terus ditawarkeun Kang? Misalnya ada event bertaraf nasional atau mungkin internasional di dia ada rencana teh Kang di teman-teman penggiat golf? Tah lamun golop di Ngamplang mah memang sanes golop kanggo prestasi bah. Nah, tapi ieu lebih kepada rekreasi. Jadi upami ayeuna naon teh nguber kana event nasional atau internasional memang da candugi kamari ieu mung aya salapan hol gitu kan salapan lubang lah lamun ieu mah. Salapan liang gitu. Janten memang standarnya upami eta mah. Ya lebih lah karena standar margina emang khusus untuk tes tapi lumayan lah ya kanggo ngolahrakeun masyarakat nyahatkeun respon masyarakat pemi sambil wisata mah seueur nya ti luar geu ka dieu. Wah seueur pisan margina aya unsur olahragana karena teu dilengkapi ku kendaraan kanggo amun istilah teh ngobaginya bagi waktu nepi golop ka jadi emang ku jalan kaki bah ku jalan kaki. Luar biasa. Di Lajeng mangga. Nuhun bah, mangga. Tah gitu kan Mitra Sadaya ternyata memang aya informasi golf di Ngamplang mah memang lapangna sanes kanggo lapang prestasi samentawis tapi kanggo lapang rekreasi. Upami rekreasi memang dijamin udara segar masih karaos. Tiis ceulih herang panon teh leres di dieu. Nu teu katingali hijau ngestok.
Tan moras Sunda mah kitunya nggak babukna euy. Mojang jajakan nu garaga karena seroleh mau bapak waluyan dinaki anu jalan rezeki paranjang Yuswa. Nembe eta adegan driver disebutna saur para penggolep teh. Janten nabuh sanes nabeuna neungeul bola sakebekna nepi ka jauh di ujung ka ditu. Urang tingali di mana tungtungna. Ieu teh namina teh bade mater. Mohon. Ari mater teh tujuanana ngalebetkeun bola. Mana mang bola nama? Bola Saya kayak di ngamplang. Saya BH-an. Alias lalaki. aduh halus ka di ngamplang mah Saya teh tinu ieu. tina bola eta Dah lebet kan liang. anu liang tadi. Sebutan mater. Mater namina teh. Mater. Dengeuna kedah ngange perasaan sareng pilih. Sareng hate. Sareng hate. Tapi ya kana lobang pada kedah ngange Hate. perasaan. Ya. Nu gaduh nama bola dua anu pukul Jadi nu gaduh nama bola ada dua. dua anu dipukul Pukulna hiji licik tukang golep mah. eta perasaan anak kanu lubang can pengalaman. Lobangan nu pepet. Eta namina teh bidang kala kana liang cuman bahannya. Hei, abang, Ya, di Iraha seneng golep. kira aja dan diajak ngeteh di saya sama mama. 2000 berapa ya? 2017 lah, 18. 2017 udah lumayan ya. Lumayan lah. Terus prestasi nanoe nu kantos diikuti. Prestasi mah. Wah juara wae anjeunna turnamen. Kamarin anu juara anjeunna. Kemarin Gitu ya? berjuara. BGG. Jadi aktifnya ngiringannya event-eventnya. Hiburan lah, hiburan. Kita mencari hiburan, cari keringat, cari teman. Silaturahmi. Sebenarnya apa sih yang didapatkan dari golf ini dari sisi perasaan? Oh, banyak manfaat yang dirasakan di golf itu beda dengan orang yang lain. Nah, Satu, kita melatih kesabaran. sabaran, Kejujuran. jujuran, Disiplin. Fokus. Itu. keren. Gitu. Terus bisa dengan emosi, itu yang penting. Saya emosian wae ya jika naya. Oh, ya malah. Tinggal kita rarain alwi aja. Serangan geuning Bapak. Serius Kang, bisa nahan emosi ku golep serius. Ya memang golep teh hiji olahraganya anu di awal muasal di Inggrisnya Mister Golf namanya teh gitu. Jadi golep teh sebuah pelampiasan gitu emosi gitu kan supaya tidak jadi temperamen. Jadi mun karena masalah ini tak kalah menggolep. Nah, jadi lamun urang ayeuna dalam kondisi ayeuna yang sudah stabil gitu kan, emosional, lamun anggap kalpang golep kan kun ngali hijauna ayeuna lapang oke kan, nya Abah. Kesejukan itu kan langsung karena batin teh langsung terasa gitu. Nah, jadi filosofinya tadi suka tadi teh si Kai Heri, Jujur, menjadi tenang, kesabaran, kejujuran, dan juga akan memperlihatkan ada seseorang skill kepemimpinan gitu untuk mengambil sikap keputusan, terus bagaimana kita berdiskusi dengan partner Heri. Nah, jadi seueur manfaatna di sana cenah golf rumawi jiden ayeuna teh tahun 80-an lah ya. 90 tos ininya. Alhamdulillah tos ngiring dina ieu. Berarti senior oge di golepnya. Ya, gitu. Tapi ya cuman menikmati kesehatan lah gitu, bahasnya tidak mengejar sebuah prestasi. Iya. Pemi Kang Brotet, kumaha Kang Brotet? Seperti yang tadi disampaikan para senior abdi, idem sebetulnya. Hanya tambahan saja satu,
Intinya mensana in corpore sano. Pada jiwa yang sehat terdapat Pada jiwa istri-istri sehat yang kuat. Terdapat jiwa yang sehat. Jiwa Kita yang sehat. selalu berolahraga setiap hari. Apa perbedaannya? Bro ini kan termasuk orang yang liuk-liuk di jalan juga dulu. Basically di motor juga, di otomotif. Apa yang bikin beda? Otomotif kan cenderung keras dunianya. Kalau ini lembut. Gimana bisa madukan eta? Sebetulnya sama. Olahraga itu sama. Mau di balap motor, di balap mobil, di golf, di lari itu sama. Pada intinya kita melatih otot-otot kita, melatih badan kita selalu sehat dan bugar. Bakal kita untuk di masa tua. Tenang, oke. Intinya, bro, ayo bro. Kita Bus, udah beres golf, bro. kelapa, air kelapa. Air kelapa dulu ya. Segar. Segar. Buat awet muda. Iya. Yuk. Kita makan dulu dawegan di tengah-tengah lapangan. Kebetulan banyak pohon kelapa di sini. Jadi kita manfaatkan dari Tuhan itu sudah disediakan di semua alam ini. Setelah olahraga kita siapkan minum dawegan. Oh, Disediakan oleh Kampung Muara. kamu Muara Sunda, spesial official. Ya. Kita beristirahat di Keren. Kan kami terasa daya dulu apa nuju di film Ranang di Padesan anu dumes keperangan di lembur matu Banjar Karang Pamindangan masih edisi Doran Pacul Gogolepan. Nah, jadi kaca meter sedaya tadi di lapang Amplang, ayeuna di lapang Sabda lah. Salah sawios expert, ahli, atlet, letos ka maskur di dunia pergolepan, Pak Haji Ben. Wah Pak, kesebara bola eta nu diseuseuh. Sudah 1.200 ya. 200 tendangan. 200 bola. Ya. Jadi Ini hanya untuk hari ini aja 1.200. Hari ini Besok saja? cuma 50. hari ini saya 1.200 bola dibuang. Artinya dipukul, ditenggel. Imal yang nenggel dedeh, Pak. Ngaranna teh nenggel keheul. Ya. Apa Bapak punya masalah sampai dilampiaskan ke bola? Jadi ini masalah bola Masalah bola. beda, Bah, Beda dengan orang. dengan orang. Jadi kalau mau masalah bola, kita pukul, kita lepas. Oh. Kalau orang, kita pukul, emosi itu. Emosi. Tidak, Bah. Kita Jadi enjoy, kan kita kami nikmati. terasa daya golf itu salah sawios olahraga yang harus menggunakan hati dan perasaan. Betul nggak? Olah rasa itu namanya. Betul. Olah rasa, betul. Namanya bukan olahraga, tapi olah rasa. Olah rasa. Tadi nyobian nenggel sabaraha kali nu kateungeul teh kalah keuneng. Keuneng. Tapi pemain ahli mah tadi nyerap. Tas kantos main di mana wae Bapak? Waduh, keliling, Bah. Pokoknya Sampai nggak ke- terhitung lapang di mana-mana di Sudah ujung pernah, ya? dunia juga pernah, Bah. Jadi memang kalau orang sudah main golf itu nggak akan lupa, Bah. Terus-terusan. nyandu, Iya. nah nyandu teh Dan olahraga golf ini salah satunya bisa ngerokok di lapangan. eta leuwih Bebas. nanti. Bebas. YouTube mah dan udud ge meunang. Nah, kalau berenang kan nggak boleh ngerokok. Apa Tapi sih yang nggak olahraga buat golf- anak sultan? Gak ada masalah. Tetap setia di channel Ngawaos. Ngawangkau ngabasa Ya, sambil merokok boleh. Bebas. Cobi nu ageng. Kayaknya Itu ngaranna teh naon? driver, Bah. Driver. Jelasin dulu dong. Drive. Susah amat. Jangan gemeteran gitu tangannya. Ya, atlet. Tangannya gemeteran. Bisaan. Nah, kaca meter sadaya nyambung laku nu kapengker. Nah, masih nyepeng. Ai biasa mah diajarku kalau teh nyepeng doran pacul, ayeuna nyepeng stek golf. Daya bentena nyepeng namangan, bentena upami macul mah kieu. Tah, upami ieu mah kieu. Geura urang cobi. Golf salah sawios olahraga dipopulerkan abad 15 di Inggris. Ya. Dan itu bisa dimainkan oleh satu orang ataupun tim. Jadi anggap ieu main sorangan. Ngalawan Pak Haji Beni. Siapa takut? Mau tarik-tarik.
Wah, gila. 250 meter, Bang. Keren. Tong kamu mana? Nonton di channel Ngawas. Ngawang kok ngabas wartos nu. Atas